Dewek keur budak ngebareto lamun tas dahar teh siri amu-amukeun leungeun jeung babaturan teh tas dahar jeung kerupuk diteguhkeun dewek dahar jeung naon jeung kerupuk cenah dewek dahar jeung naon jeung asin aya nu jeung enog aya nu jeung daging hayam jeung tahu jeung perkedel ari budak teh saurang nyempot we da puguh era meureun can dahar teu bisa ngamukeun leungeun bebeja we ka indungna budak teh mak cenah batur misi amukeun leungeun cenah tas emam jeung kerupuk jeung asin jeung tahu cenah jeung daging hayam jeung enog ari ujang can emam teu era ujang teh teu bisa ulin nyampeurkeun da puguh teu bisa ngamukeun leungeun kadiekeun leungeun podokeun ku indungna teh ka palangkakeun indungna jeung ayeuna mah amu-amukeun ka baturan si laing cenah uy dewek tas dahar yeuh teguh amuan jeung pedanya lain jeung nu hiji deui anyir cenah jeung jamal roti geuning katipu ya sakitu we nya hiburan